Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal. Alhamdulillahil akhir ba'da kullil akhir. Alhamdulillahi wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana nya, sadayana siap sadayana? Manu paling itu siap? Teking waka arwih kumargi bakal aya sawer aslina. Mumpung ada ini teman-teman dari Patriot senanya lalawer siap dan cak sia awas begitu. Komando ieu ku panangan tinggal sadayana ka panangan. Lamun dikieukeun Allah. Nah, lamun meureub liren. Siap kompak sadayana siap? Sobi 1 2 3. Nah, siap. Kitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta naon si majeng urut acan dikieukeun. Hah? Ungap mah ngahaja. Sugan we aya nu mau. Cek ustadi dieu, alhamdulillah menang proyek aing tahlil 7 poin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram sadayana kasepuhan di ieu wewengkon khususna para alim ulama ustad ajengan kiai khususna pun guru pribados anu ngadidik baheula waktos abdi nuju masantren di Garut di Cacanak Manggung teh ku pangersa ajengan Ustad Nasir. Alhamdulillah urang doakeun ku sadayana mantena sing sehat amin. Sing sehat sing panjang umur amin. Tepikeun ka kiamah amin. Kabeh geus maranaon sesa sorangan teh. Oke, ka para aparatur pemerintah, Pak RT nyonong Pak RT. Mana Pak RT na? Cu. Wah, alhamdulillah Pak RT. Sabaraha RT paling dia?
Mana nama hiji nu ngacung sedanya lalawer. Oke Pak RW nu keur ngaringkuk urang doakeun sing engal-engal sehat anjeunna amin. Doakeun panjang umur tong. Ustaz Nasir sorangan karunya baturna kan hari duaan no tiasa catur. Oke sadayana nu sami hadir pamugi riungan ieu janten wasilah urang kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala amin. Da kurang-kurangna ngaji penting mah justru kalakah loba nu tunuh komo anu serius mah nya leres Bu. Da wayah kieu teh waktuna sare nya bener. Ieu nah atuh bet aya keneh araya di dieu mah hoyong naon di dieu mah? Kana tos we tos ninggal mah uwih atuh. Sanajan tiris sanajan peuting tapi dijugjug anggang diteang melaan disimut ku sarung nya eta teh melaan hayang menang kauntungan. Naon kauntunganana pikeun jalma anu ngaji yeuhkeun heula yeuh ka mana mah keun si bapak tong ka disusuan sabab bakal menang kauntungan. Saur Kanjeng Rasul manin taqala liya ta'allama ilman ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dina hadis anu sanesna ghufira lahu min qabli ayah tua sing saha jalma anu ngalengkahkeun kadua sampeana kana tempat pangajian maka dihampura dosana amin. Bahkan dihampura dosa teh samemeh ngalengkahkeun kadua sukuna amin. Dina keterangan anu sanes aya kauntungan pikeun jalma anu hadir kana tempat pengajian sanajan aya dina pengajian teh nyonyo handphone itu aya nu nyawa handphone aya. Doakeun sia salakina sadaya nu saur Kanjeng Rasul mah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing saha jalma anu daek niti ngalengkahkeun ngalempangkeun ngiciprit ngincit kana tempat pengajian engke di akhirat ku Allah bakal digampangkeun lempangna menuju kana lawang surga. Alhamdulillah. Tah itu ini mudah-mudahan jadi sababiah urang di akhirat jadi gampang mangihan kana lawang surga amin. Tah gitu mah hadirin sadayana anu sami hadir sadayana puji kasampurnaan puji sadayana milik Allah ma ahli tauhid netelakeun Pak puji teh aya opat sadayana kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Kululillah sadayana ge kagungan Allah muji kadirina nyalira. Allah aya muji ka makhlukna seperti muji ka Kanjeng Rasul innaka la'ala khuluqin azim. Makhluk anu katiluna muji ka pangeran sakuduna. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, muji ka Allah. Tah anu kaopat puji hadis ala hadis sok aya kadangkalana makhluk sok muji ka makhluk. Aya makhluk dipuji ku makhluk. Saur ahli tauhid kade sadayana puji mah kagungan Allah. Montong di aku buru-buru balikeun deui ka Allah. Da sadayana puji mah kagungan Allah. Contohna aduh eta saha tadi anu qiraat maningeunahun buru-buru balikeun ka Allah ngucapkeun alhamdulillah. Aduh eta si emak rak sukanana seragam pengajian manikot sae alhamdulillah.
aduh si emak menikot gelis, si teteh tuh nganggo kacamata meni gelis kalahkah seuri buru-buru neng ucapkan alhamdulillah. Naun sababna sadayana puji maka kagungan Allah, makhluk mah jalma mah nu aya oge pupujieun gelis ku gelisna kalakah gume, kasep ku kasepna kalakah guma, gagah ku gagahna kalakah guma, pinter ku pinter kalakah gumin, kitu ta nu aya ge kitu. So komo kakara meuli emas mah dipinuhan ramona da kieu sapaparat jalan teh. Nanaonan cenah kitu teh hayang katingali aya sepuh kapungkur geuningan emak aki-aki eta waosna lamun ompong sok diganti ku emas leres da ngiciprit ka pasar ngiciprit ka warung sapaparat jalan tadina mah tara seuri da nyengir sapaparat jalan hayang katingali emasna diciprit langsung ngincit eta ka warung neneangan beulieun meser emak meser beas meser pedas meser sasa meser naon deui anu aswe kabeh naon sababna kitu hayang katingali waos aya emasan da nu ngaladangan oge anu boga warung da embung eleh-geleh ditanya beas teu aya pedes teu aya naon jeung kikituan eta sing horeng dina ceulina aya sarua gelo nah tah nu kitu teh pupujieun kiciprit datang ka hiji lemur bisa adan Allahu akbar adan digeunah-geunah ku sabab aya nu geulis di wilayah eta dan diputuskeun matu daek adan nu kitu teh pupujieun kitu tah biasa nama nu pupujieun teh sok emak-emak ibu-ibu pas salaki menang proyek pasalaki deket kang gaji hancik mah caroge teh bakal menang piduiteun gede cik kira-kira bakal ngamak bakal jumudan jemendut bakal jubras jebris ka caroge moal tuh da jalujur naon sababna bakal menang acis da awewe zaman ayeuna mah pasti timana meni oge saalam dunya butuh cicik kurang kompak mah anu dilaluhur sing tarik ngawalarna prayogi duit henteu prayogi sok tataan hiji-hiji meser tiung make nah saeutik kan teu butuh duit sing kompak atuh meser acuk make ka pasar tongeng kudu mawa mayar saragam kudu make sing tarik meh kadengeuleun yo ku caroge yo leres mak prayogi duit leres tong bobora resiko budak ka pasar itu ieu sadayana oge butuh dengekeun siapa bahkan zaman ayeuna mah maot oge butuh Ustad cirian tah nu tiung hideung tah jeung anu beureum maot ge cenah butuh duit jadi mun maot wawalan duitan teu butuh doa mah nah tuh tadi mani tarik belah dia ya ai paling ditu butuh naon mah butuh doa mah tah pak itu tuh si emak tong diberean duit
doa we unggal poe Pak meuli beas bismillahirrahmanirrahim kan cenah yang doa cirian tah si Iman keur ngaliuk tah tuh kalah tunyak-tunjuk ka batur tuh tah geuningan kitu sadaya puji mah kagungan kade entong di aku yeuh mak kaleresan yeuh daun teh aya rag-ragna mah dahan ge aya potongna Pak besi ge aya karatna Pak hirup oge aya maot na kade iya kudu soson yen hirup teh urang lain di alam dunia hungkul tapi bakal tepi engke ka akhirat maka wayahna hirup di alam dunia butuh bekal butuh di akhirat ge sami butuh bekal cik butuhna eta bekal di akhirat naon amal aya Mang Soleh di dieu mana Mang Soleh namanya oh iya bumi nah hampura Mang Soleh engke teu meunang amal dibawa kabeh ku ieu jamaah mawa amal ibadah amal hade ya meh jadi saksi aya riwayat mak ninggal kali sadayana di zaman Bani Israel aya hiji pamuda maca kalimat la ilaha illallah dibaca kalimat la ilaha illallah teh bari nyepeng batu singkat cerita maut eta jalma tapi dikersakeun di akhirat dicaritakeun eta jalma teh kudu dilelepkeun jadi penghuni neraka dikusur ku malaikat dilelepkeun kana neraka sing horeng si mana horeng panto neraka katutup ku batu malaikat bingung dikusur kanu lawang kadua katutup ku batu bawa lawang katilu katutup ku batu sampai ka lawang anu katujuh kabehanana pantona katutup ku batu sur malaikat Gusti iya jalma teh kudu jadi penghuni neraka tapi naha iya pantokna ditutup ku batu teu bisa asup sur Allah kumaha da maha uningan ieu jalma pernah ngucapkeun la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu tah mudah-mudahan ieu sadayana cau ieu naon eta huwi sampe nah saeutik eta teh di dinya hungkul aya di dieu eueuh aduh aing mah saya panitiana ieu saha sing jadi saksi Pak sing jadi saksi termasuk bojong ngiring ka dieu teu Pak cung anu bojong na ngiring ka dieu ngaos Pak cung angkat tangan Pak RT ngiring alhamdulillah Pak RT engke dilelepkeun kana neraka aya nu ngahalangan pamajikan dilelepkeun jadi nulakan panto neraka mana bojona mana Pak RT asya mak dilelepkeun jadi badag awakna leuwih badag bias PRT tah anu kaduana yeuh kade tong wawa lalawora kalimat la ilaha illallah sabab dina rukun khutbah setiap Jumat eta ditetelakeun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sok arek maut di wilayah di mana we tempatna sokkeun bae illa wa antum muslimun kecuali dina kaayaan muslim simpen dina ati sanubari bahkan kudu dibawa tepikeun ka maut kalimat la ilaha illallah kitu makana yeuh Nabi Daud amanat ka pala putrana jeung incuna jeung umatna mak tinggal ka dieu sadayana saur Nabi Daud kumaha ya sia kade sing daek zikir sing daek istiqomah ngucapkeun la ilaha illallah naon sababna saur Nabi Daud yeuh sia lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dirapatkeun duanana terus ditimbang sabelahna deui disimpen kalimat la ilaha illallah 7 lapis langit 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah eta geuningan kalimat la ilaha illallah teh kahartos
Nu kaduana Nabi Musa munajat ka Allah, Gusti pasihan abdi kalimat, ku kalimat eta abdi dilebatkeun jalmi anu utama anu mulia tur dimulyakeun ku Allah. Kumaha saur Allah? Nabi Musa mah kalimullah mah halo kalimullah saur Allah. Kumaha? Musa bacakeun wae kalimat la ilaha illallah. Nah Gusti bet kedah ngucapkeun eta Musa sia lamun mah 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi dirapetkeun terus digantungkeun tengah-tengahna kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit 7 lapis bumi moal bisa nangkung beratna kalimat la ilaha illallah sehingga 7 lapis langit jeung bumi hancur kabehanana ku beratna kalimat la ilaha illallah. Tah kitu paingan atau paingan ustad-ustad guru-guru urang ti zaman baheula bada salat sok didawamkeun zikir la ilaha illallah. Bahkan aya nu maot oge sok dibacakeun tahlil. Naon tahlil teh? La ilaha illallah. Cik mak walar sadayana ari di dieu lamun aya nu maot osok tahlil. Serius manya nu mau tahlil atuh can mau alah aing terbalik ieu saha ustadna di dieu Pak RT kitu ustadna atuh naon jeung arek dikubur ari nu maot milu tahlil mah can maot di tahlil kade mah paingan atuh kolot-kolot urang baheula lamun aya nu maot sok didoakeun ku kalimat sing horeng geuningan beratna seperti kitu. Ningal ka dieu sadayana pamuda tegeng waka arwih ngiluan heula sadayana nu mendengar pengeras suara ieu sasarengan abi tilu kali ieu mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap sadayana siap tinggal ka dieu sadayana 1 2 3 la Muhammad. Mudah-mudahan kalimat eta sing jadi saksi dugikeun ka akhir zaman. Amin. Bahkan nalika urang sakaratul maut mampu ngucapkeun kalimat eta. Amin. Tapi hampura mah ieu teh muqaddimah hukul lebat ieu teh kana materina. Ieu hampura ka sadayana. Sakabeh amal sedekah bahkan zakat bahkan zikir bahkan jarah kubur bahkan tawasul naon sukrianing perkara amal ibadah bakal aya nilaina lamun aya salatna makana kade ieu sia sakabeh amal bakal hade amalna lamun salatna aya tapi lamun salatna eueuh amal anu lain ge bakal kacoret eueuh bisi eueuh manfaat eueuh nilaina makana kade tong ngalalaworakeun kana kitu. Siap sadayana salat siap. Salat naon? We yakieu. Kade sadayana anu sami hadir mah sholawat wa salam telami tehilap kurang limpah curahkeun ka junjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak dina kifayatul adhiyah ditetelakeun meskipun eta dipertentangkeun eta teh seunah lain hadis tapi dina kifayatul adhiyah mah eta teh disebut hadis. Tapi ahli-ahli hadis eta neletelakeun sanes hadis. Eta mah kalam-kalam hikmah. Tapi masyhur saalam dunya para wali yen eta teh hadis sing horeng hadisna nabi sis kumaha kalimatna
laulaka lama khalaqtul aflak, lamun mah lain gara-gara Muhammad moal diciptakeun suglianing perkara termasuk urang sadayana anu hadir di dieu, berarti bagian percikan tina Nur Muhammad. Makana kedah kersa sholat kitu bantuan sadayana isuk-isuk berang-berang eueuhan sarare kitu peting-peting sare puting mama saacan bobo sholat tah kitu mah yeuh aya malaikat opat sumping ka Kanjeng Rasul. Ya biasanya sok sabaraha jam mah upami pangajian sabaraha lami di dia 4 jam sajam cekap sajam mah nya tong lami-lami teuing nya sakedap deui berarti hampura ya sakedap deui lamun leuwih tina patokan berarti ngalembur teh mana panitiana ma yo aya malaikat opat suping ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijrail. Saur malaikat Jibril ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun maca sholawat istiqomah sadinten sawengi 10 kali. Kumaha saur malak Jibril, Muhammad kami arek mawa eta hamba ngaliwatan siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber, makana bagja aya motor ngaliwat. Alhamdulillah anu istiqomah 10 kali maca sholawat sapoe sapeting malak Jibril ke bakal nyafaatan bu bakal nulungan dina nalika ngaliwat kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah tah kitu ngan syaratna istiqomah sadinten sawengi 10 kali. Jibril, Mikail, saur malaikat Mikail ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun anu maca sholawat 10 kali istiqomah sadinten sawengi kami rek mere nginum ti talaga Kausar. Tah kumaha berkahna sanajan sakarslap lamun aya anu asup ka lalame ieu bu rek 1000 tahun 100.000 tahun sabaraha miliar tahun lilana di alam akhirat engke moal pernah ngarasaan haus jeung lapar. Tah eta teh barokah kumaha bu maca sholat sabaraha kali 10 kali. Nu katilu Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Israfil ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun di kampung terep-tep ieu istiqomah terep-tep di dieu teh nu mun sing dararamang antong araratul anya istiqomah 10 kali sapoe sapeting. Kumaha saur malaikat Israfil ya Muhammad kami arek sujud moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can mere hampura ka eta jalma. Barokah maca sholat sabaraha kali. Nu terakhir Mas Widi, nu terakhir malaikat naon? Ijrail ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun istiqomah sadinten sawengi maca sholawat 10 kali kami arek nyabut ruhna eta jalma moal waka dicabut ruhna ya dicabut ruhna seperti nyabut ruhna para nabi sareng rasul. Hati-hati moal karasa nyeri. Alhamdulillah ta eta teh barokah maca sholat. Siap urang maca sholawat heula siap. Nupang tarikna urang sawer dan urang sawer urang tingali. Kontrol dan mana nupang tarikna yeuh. Siap sadayana siap? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin dikaracak ningang batu laun-laun eta jadi lego dina tak-tak eta kana tuh laun-laun hayang minum. Sholatullah
tinggal kieu anya lamun kieu berhenti cik tong makan pakai takakola ibu-ibu heula pang tarikna urang sawersa nu bade nyawer di dieu dan bade nyawer moal dan so cik tingali cik mama heula asing kompak mama heula sadayana 1 2 3 sholatullah cik bapak-bapak tong ngerakeun dewek ya bapak-bapak ya tong ngerakeun dewek ya sono da mama pasti tarik da wiwirna ge aya 2 kudu tarik mah laki-laki naon sebabna aya mik laki-laki mah pawin aya mik teu sok cik cowok heula cowok sadayana pemegat 1 2 3 sholatullah Salatullah Habibil nah paling ditu ngalamun eta teu ngiringan teu aya udud gitu panitiana saha bagi udud bagi RW na ieu teh teu aya padahal macik bagikeun eta sesa PKH atuh aya sesan teu ma geuningan kitu tah barokah sholawat teh sadayana ayeuna urang sadayana angkat pandangan sadayananya angkat pandangan mah teu kenging sidakep teu kenging nyabak nenen angkat pandangan sadayana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam salawatullah alaika Allah ya nabi ya rasul salam alaika ya habib salam salawat alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika qantarabu ya dan masani faqadarun yumdi al-rad was-sadiqun بجمالك قدير حسن تفرد الله يا يا حبيب سلام عليك marhaban ya nuran marhaban 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 jadal husaini marhaban
marhaban Allah marhaban ya Nurul marhaban marhaban jadal Husaini ya Rasulullah ahlan bika inna bika nusad wa bijahi ya ilahi jud wa badil kull maqsad sallallahu Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban wassalatullahi asrafar rusli Muhammad wassalamun musafirun kulla hinin ya tajadad sallallahu marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban ya Rasulullah sallallahu marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li bi barakatil hadi Muhammad ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan jadi saksi di akhirat urang cinta ka Kanjeng Rob. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak, tinggal sakedap deuykeun. Da ari ngaji mah salarosna mah seueur di dieu teh ustad. Ngan kadangkala ku sabab aya di lingkungan sekitar ustad teh sok dihare-harekeun. Ari kanu jauh mah kalakah di hormat-hormat, kalakah di ajeng-ajeng, bahkan kalakah di hargaan. Ustad setempat nu unggal poe bahkan siap 24 jam ngabantu masyarakat, kalakah diantepkeun dihare-harekeun. Teu meunang kitu. Naon sababna? Lamun aya nu maot nu ngurus mah lain ustad anu ti jauh tapi anu sia kitu. Ari nu jauh dihormat-hormat, ari nu deukeut teu dihormat, nu kitu teh nurus sia nu nyebut well pangtarikna. Ma ieu bapak baheula mah nitah ngaji ka budak teh ngiciprit jeung kolotna, dianterkeun ka ustad teh bari ngelek hayam, bari mangul beas, bari nungtun doma. Aya keur ajengan teh kitu. Cik ari ayeuna kitu atanapi henteu. Aduh.
karunya teuing ustad setempat cung ustadna di dieu saha cung karunya teuing ustad di dieu jiga nama bararega mana ustadna mana buru-buru pindah ka Jelekong entong di dieu insyaallah di ditu ge leuwih edan ilahar ayeuna mah masih ka sakola mamelaan nganyuk ngahutang isuk-isuk keneh subuh keneh geus hudang dimandian disetrikakeun dianterkeun ka sakolana ieu ditungguan padahal eta mah ngan saukur keur di dunya hungkul masyah tapi di akhirat butuh ilmu agama kudu bisa ngaji nu ngadoakeun kolot teh ieu budak lain di sakola ilmu agama meunangna tapi di madrasah di masjid ti ajeng kade makana tingalikeun hiji jalma geus mulai wani ngewa kaajengan bahkan ngamusuhan kaajengan tingali hirupna moal raja muga hese jeung hese tingalikeun aya nu kitu aya di dieu aya teu aya berarti kudu gede ga ustad nagarno tarik itu mah itu alhamdulillah balalager di dieu mah nya alhamdulillah tah geuningan kitu mah yeuh sia mau teh mah kudu dipulasara kudu diibahkan kudu diadusan eta mayit nah kabayang lamun di wilayah eta eueuh ustad anu bisa ngurus kana mayit nah kersa mah eta pas maut dibawa ka setim ka tempat cuci motor jeung cuci mobil kersa disemprot make salju terus diastaikeun kana hidrolik terus diragragkeun atawa dibawa kana balong dilelep-lelep makana kade entong jauh ti ajeng kade kudunya kudu bela ka ajeng kudu bela ka ustad saha anu ngawuruk ngaji bisa alif-alifan nun mati ps nu mim jabar ma nanaonan nu teu ngaji mah bakal kitu kan baheula mah ngejah mah nya teu juga ayeuna mah kana naon kana ikro oh itu siap diabringkeun ka madrasah budak siap cenah bisa ngaji siap oge nyaah ka ajenganana siap nah jadi ngurangan astagfirullahaladzim ari budak hayang bisa ngaji ari kanu ngawurukna teu nyaah paingan ka kolot tetep ngalau geuning da teu salah teuing budak kolotna ceuk ilmu fikih nitipkeun budak ngaji teh dengan saukur diinitkeun dijurungkeun tapi dititipkeun aya ijab qabul kade budak teh teu bager kabeh aya bangorna bertek kali itu bertek cilih glutak kulitik gelut tidak gor silahna cik emak oge ngurus budak hiji dua geus lieur komo ustad aya sakampung leuwih li digaji henteu makana pensiun jadi ustad ada eureun di dia mah eureun jadi ustad eureun siap tuh kalau kan nyengir we si ustad nama dinagang kalemtan kayak bakal anu mawa hayamnya tapi nu arek ngadu hayam sugan darek mere titah ngamandian hayam makana wilayah kieu mah biasana mah di poster rame ngadon gararap aya di dieu nu sok gapreh aya seueur lanjut